Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Si Ibil kemananya? Harus nama orang musuh. Si Ibil kemana menilai? Mending disusul wae gitu si Bibip. Kemananya si Ibil? Ikat rok teh wae. Assalamualaikum Bil. Bil, hayu urang ngusap. Si Ibil ngajak wae batur. Mana wae si Ibil jeung saha we? Mana acan oge geus areueuh. Penican nyamun tuh aya hilau. Tolong. Naon ini alus. Alus teh. Tolong, Dut, tolong. Iya mah. Dasar milik anak soleh. Gue bagus menang lauk iya.
baik. Saya kamari buat iya eceknya itu can. Asik, abi diselamatkan. Iya mah, lauknya bisa ngomong. Ari mana saha? Ngaran kuring si Gombres. Disimpan di mah. Lauk mana bisa ngomong? Kan kuring mah lauk ajaib anu bisa ngabulkeun segala permintaan. Abi minta permintaan 2. Bisa tuh? Sok ku kuring dikabulkeun asal ulah minta sembako we jeung minyak keur mahal ayeuna mah. Abi urang mie goreng bisa tuh? What? Hayang mie goreng? Atuh gampil mie goreng mah. Sing buktikan. Siap. Alhamdulillah ya Allah. Cing orang cobaan. Nah, lauk teh make lauk. Apanan endog teh ayeuna teh keur mahal. Horea meulina ge. Orang kitu mah urang makan deui we. Permintaan terakhir abang pizza. Hah? Hayang bisa? Siap. Ayo roti pizza. Nah, lauk iya yang pizza. Aduh, pizzanya jauh dan kemahalan.